Mitra sadaya wilujeng tebak dahulu deui sareng Mang Jaya official marbargi. Anu mana Mang Jaya official ieu nuju ngaanca dongeng judulna Neangan Bapa. Masih kene ieu mitbean para mitra bagian ka-4 nya bagian ka-4. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa diambo hiburan ka pangbebaramana. Atur nuhun. Atuh Mang Jaya ngaturkeun dongeng ieu sadinten 2 kali. Enjing tamu dalapan sareng bengi oge tamu dalapan. Kitunya. Teu tiasa sakaligus. Ayeuna nembe bagian ka-4. Upami hoyong dongeng nu tamat aya di playlist para mitra buka playlistna Mang Jaya official. Engke di dinya aya dongeng nu judulna nyaeta para mitra sadaya naonnya musuh warisannya ayanya atau saya dodo jana otal bagja sareng katidersa aya katidersa sareng ieu naon teh talaga hideung aya di dinya para mitra makanya ngakeun dongeng-dongeng di Mang Jaya official. Ieu para wargi tos taramat eta sadayanya di naon teh playlist Mang Jaya official tos tamat sadaya eta dongeng-dongeng tos tamat. Mangga atuh kasubrekom dangu Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Hatur nuhun kasadayana para mitra ka wargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mangga atuh para wargi urang teraskeun dongeng judulna Neangan Bapa karangan Kiliksa dina bagian ka-4. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka-4. Kumaha saterasna para mitra akibat tina perbuatan anggara. Nah hal ieu teh ngajadikeun hiji masalah anu kalintang abotna di eta tempat. Atanapi kumaha mangga urang sami-sami Bandungan carios terasna carios nyambung judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kiliksa anu ngadongengkeun di hiji tempat nu katelah Bantar Loa. Wilujeng ngabandungan ieu dongeng Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu barang keur gunem catur kitu torojol embok Cina menihaheho bakat ku capek teu punten-punten acan bus katepas gek diuk dina palupuh langsung laporan. Pak RT, hapunten nu kasuhun mah teh bade malikan carita tadi sabab mah teh kareurewasan bisi matak jadi mamala engkena ieu. Ai naon itu mo? Pak RT kaget. Teu cios kapalingan teh mah teh da ayeuna mah geus kapanggih laratanana. Ulah sareng gorengan teh sanes ku bangsa tapi ku garong. Tapi garongna aneh gagah sakti mandraguna bisa mancala putra mancala putri. Sepi tanding sudah lawan tak kitu Pak RT. Tah. Geus aya laratan ieu saha cenah ngaranna mah? Teu meunang disebutkeun ngaranna sabab matak cilaka. Kanu kumaha wani nyebutna pokona mah moal dicaritakeun sieun kawalat. Ayeuna mah geus we anggap rengse, laporan mah teh geus teu aya we dianggap teu aya kitu. Bahdaim kerung bari mikir. Pak RT ngarasa heran asa aneh ngadenge laporan kitu. Nu sejen jempe beuki panasaran hayang ngadenge pamustunganan. Keke. Asa aneh ieu mah. Ceuk saha eta teh mah? Ceuk si Amsan anak emak. Di mana ayeuna? Di mah dua anjing si Anggara. Oh, kitunya kajeun ari kitu mah. Mangga geura mulih deui lah. Nuhun ari kana laporanana. Cek Pak RT bangun tenang naker. Padahal ari pikiran mah gregeteun hayang geura nyerak Anggara jeung si Amsan. Harita kene embok Cina balik deui ka imahna. Sanggeus jauh Pak RT papatah ka Bahdaim sangkan milu bareng nyusul Anggara. Rek ditewak sakalian jeung si Amsan tuluy nitipkeun Isa ka Aki Juhri. Sina dipiara tepi ka cageurna. Ieu ayeuna urang irit lah. Urang newak si Anggara jeung si Amsan. Tuman bisi kabiasaan gitu petake. Bring opatan arindit.
Nu sejen ngadaguan di imah Bahdaim lalempang bangun rusuh sabab si Amsan jeung Anggara bisi arimit deui hese neanganana. Atuh teu matak aneh ari Jol mbok Cina ka imahna ari gok tepung jeung Pak RT saparakanca. Nu datangna ampir bareng blus sarerea ka warung, kasampak si Amsan jeung Anggara keur pating pelenyun udud. Rokona meunang nyokot tina dagangan mbok Cina. Amsan, Anggara, yuk urang ka balai desa. Ujug-ujug kitu Pak RT teh da niatna genewak nu duaan. Rek naon los-los ka balai desa? Anggara teu riuk-riuk. Nanya ge bari molotot semunang tang atuh Pak RT beuki keuheuleun. Ulah loba cacanya, ayo indit. Mun teu ngagugu, hartina ngalawan. Ngalawan ka pamarentah. Bisa dihukum atawa didenda. Cek Pak RT nyingsieunan. Kuring mah lain ngalawan, jeung deui da moal ngagugu. Hayang nyaho heula we narek naon los-los ka balai desa barina ge. Aya wayang di balai desa teh naon? Sok aya pikir ku Pak RT, naon salahna mun kuring nanyakeun kitu? Jeung di naon hesena mun dijawab ku Pak RT? Kuring moal init lamun teu pugu urusanna mah barina oge. Urusanna mah maneh dituduh ngabangsat jeung ngajailan sapi Bahdaim. Saksi geus aya, bukti geus nyata, kari mariksa maneh. Nah, nyata wah henteu, ya urang init ayeuna. Oh, rek mariksa kuring. Nah, make kudu ka balai desa di dieu ge da bisa atuh sarua keneh. Anggara tetep ngabantah mung ini. Anggara, ngagugu moal ha? Mun teu ngagugu geus moal dipariksa deui, langsung rek diragragkeun tuduhkeun, tuduhan resmi. Yen maneh bener-bener jahat, Pak RT molotot. Anggara henteu sieun. Moal ngagugu. Dataya hartina atuh soal nuduh dituduh jahat mah. Teu jadi halangan da keur kuring mah geus teu aneh atuh ambil unggal jalma nyarebutkeun jahat ka kuring. Bari jeung can aya bukti malah teu saeutik nyebutkeun anak jadah. Bari jeung can bukti malah anak garong, anak rampok bari can bukti. Nu teu nyebut jahat ka kuring teh wati indung kuring we pribadi jeung si Amsan sobat kuring. Nu sejen mah kabeh goreng hate. Ka kuring teh nyangka jelema jahat, taku lantaran kitu kuring mah teu sieun, teu hariwang pek wae disebut jahat ge naha. Nya tapi nu jahat kudu narima hukuman. Pek wae geus puguh kajahatan mah naha. Kuring mah ridho dihukum. Ai, ngalawan maneh teh Anggara? Pak RT molotot. Nah, nu kitu mah lain ngalawan tapi pasrah. Bada teuing Pak RT mah nya. Pak RT para mitra kekerot nahan amarah. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Mun kongang mah hayang nampiling sanyana. Tapi ana dipikir deui omongan Anggara teh loba benerna. Da Pak RT ge mineng ngadenge loba anu sok moyo ka Anggara bari jeung teu merenah jeung tanpa bukti. Anggara, emang moal sawenang-wenang ngajak ka balai desa soteh ngararineh jeung luyu deui. Da kitu kuduna apan balai desa teh tempat musyawarah, tempat ngarengsekeun hiji masalah nu aya patula patalina jeung urusan umum. Tah kulantaran kitu, yuk ayeuna mah urang uruskeun di ditu, ulah baha. Nah, uruskeun we di dieu ha. Anggara tetep teu ngagugu. Paksa we atuh teu ngagugu mah takol lah. Dasar anak bangsat, sarua bandalna jeung bapana da budak teh. Bahdaim kekerot ambek. Anggara menibun celik, mun neulik ka Bahdaim kawas nu hayang ngarekep. Naon Bahdaim? Gagabah teh ngabacot teh. Abong biwir teu diwengku letah teu tulangan. Nyarita da mun engab we geus teu dipikir deui nya. Waduh. Nya luntang sia ngahina ka kolot. Mun kolot mung dihina kudu ngajenan ka nu ngora. Tewak Pak RT ulah diantep. Hanya kieu mah geus teu kudu ditanya deui si bangsat ieu teh. Sidik si Anggara nu boga dosana. Cek Bahdaim bari tutunjuk nitah nangkep Anggara. Ke sabar. Sabar da kuring ge moal ngantep. Keun urang turutkeun ka hayang. Urang pariksa di dieu. Cek Pak RT bari gek diuk dina bangku gigireun Anggara. Nu seje narangtung bari olohok ari macina geus ngadeg-deg we sieun ka barerang. Anggara, naon? Rumasa maling uras jeung gorengan? Teu rumasa pulang paling kuring mah. Rumasa ngusapan sapi Bahdaim? Teu rumasa. Rumasa nyilakakeun si Isa? Teu rumasa. Tapi aya saksi.
Mahri, mana nempopan? Basa si Anggara ngusapan sapi Bahdaim, ti harita sapi terus edan. Nu ngabalukarkeun cilakana si Isa. Tak ayeuna rek nanya, kumaha eta sapi teh? Dikumahakeun? Ceuk Pak RT. Ah, teu dikukumaha ieu wadi usapan soal edan mah lain urusan kuring da kuring sorangan ngarasa leuwas jeung sieun. Mahri nyaksian maneh jeung Asman ngadaharan uras katut gorengan. Malah cangkang cau muli meni ngayang. Di mana eta teh? Lain menang maling ti dieu, da tadi mau cenah laporan yen kapalingan. Ngadahar mah rumasa tapi ari maling mah henteu. Pek we tanya ka mocinah nya kapalingan, Anggara nunjuk ka mocinah. Nyaan lain mo, pan tadi geuning laporan. Pak RT ngarere. Henteu Pak RT, henteu kapalingan mah. Tadi mah lepat. Nya. Jadi kuring mah pokona mah teu rumah samaling da weuh. Laporan segarupa. Mun aya nu laporan kapalingan, eta tanyakeun sanu malingna ieu mah laporan naon Pak RT nanyakeun kuring majarkeun nu maling. Dasar sagalupa ge ngan kuring-kuring we nu jadi tanggelan teh. Aya naon-naon kuring, naon-naon kuring kumaha ieu teh? Ceuk Anggara para mitra asa meunang pokrol. Atuh Pak RT jadi bingung kumaha mutuskeunana. Lantaran saksi nu diandalkeun teu bisa dicekel omonganana. Tadi ngalaporkeun yen kapalingan ari ayeuna nyebutkeun henteu. Tapi untung aya nu encer uteuk nyatana Mang Iding teh. Pak RT kitu deh Abah. Kuring boga pirasat yen ieu perkara akibat katelengsan barudak atawa akibat lenger nu teu make wates. Dumasar kana pangalaman kuring keur budak, pikeun ngajailan sato teh babari pisan, malah kajadian kieu teh lain di urang bae. Dibatur ge kungsi aya carana teh ngasupkeun gaang kana ceuli muning atawa kana ceuli sapi. Pikeun neangan bukti beulah hulu sapi teangan di jero ceulina aya naon. Tah kitu, ceuk Mang Iding tandes. Tah bener kitu we lah. Kumaha hulu sapi teh bagus direcah atawa acan? Mun acan urang pariksa ayeuna, Pak RT marah maya asa di jalanan. Wah, ngarecah iraha waktuna. Yo atuh urang beulah ayeuna sugana aya bukti. Harita keneh para mitra sararea indit ka Imah Bahdaim rek ngabuktikeun naha naon anu aya dina ceuli sapi. Tapi hanyakal Pak RT pohoan harita si Amsan jeung Anggara teu dibawa, nya puguh we para mitra si Amsan jeung Anggara laluasa dina gerakna. Sanggeus harita arinit para wargi Anggara tuluy nyarita. San, puing rek balik heula euy, bising mah ngarep-ngarepnya. Nonjung atuh kali sing hati-hati euy bising aya garong ti Gunung Bongko, bising ngancam ka urang ku bakuna mah, cek si Amsan. Moal lah. Moal gagabah uing ge. Leos Anggara balik ari si Amsan abus ka imah. Ngadedempes embung kaluar da sieun ka babawa. Mangkaning ayeuna geus aya bukti manehna jeung Anggara dituding ngajailan sapi Bahdaim. Kacaturkeun para mitra Bahdaim jeung Pak RT harita geus terepi ka imah. Teu loba carita langsung meulah hulu sapi di jojoan deukeut liang ceuli. Ana gorehel aya gaang geus paeh. Nyapuguh Bahdaim meni kekerot ujug-ujug amek ka Anggara. Urang ajar ka setan alas teh. Moal salah deui, ieu lalampahan si Anggara. Budak kabina-bina teuing nya kalakuan teh. Aya telenges. Pak RT, cobe kuluna sakalian ta si Anggara teh. Bahdaim cengkat rarat-reret nyangan Anggara. Hai. Oh, teu diajak ka dieu. Wah, palang siang kaburnya. Pak RT rewasin. Gancang lumpat muru ka imah mbok Cinah dituturkeun ku Mang Iding jeung Mahri. Hanyakal Anggara geus eueuh di dinya, ditanyakeun ka Mo Cinah jawabna cukup ku teu nyaho. Susul ka imahna, hayu sararea. Bering muru ka imah Bimurni rek nangkep Anggara. Barang gok kabeh ngarengkog lantaran nempo Anggara keur ngagusrek ngasah bedog. Pak RT ngarandeg rek maju asa-asa. Bisi Anggara ngamuk mangkaning manehna lemot. Waduh cilaka ye. Si Anggara keur ngasah bedog, kumaha mun ngamuknya. Ulah dikerasan, oloh heula ngarah teu mawa bedog. Ceuk Mang Iding. Pak RT timbul deui wawanena. Serog maju ngalengkah lalaunan, ngeteyep ngadeuketan ka Anggara. Nu keur ngasah bedog ari Anggara api-api teu nempo, padahal ti tatali ge geus nyaho yen aya nu datang. Punten,
Jangan ngara cenah Pak RT leuleui. Lah teu kudu pupuntenan jol-jol rek datang mah. Aya naon gitu meni abring-abringan, rek ngoroyok ka kuringnya, ceuk Anggara bari ngarampaan sesikeut bedog. Tuluy dielapkeun kana calana jung cengkat bari ngalagar bedog panon melong ka Pak RT. Anggara asupkeun heula bedog kana sarangkana, mang mah sok keung nempo bedog di lagar teh, komo meunang ngasah mah. Keung da boga niat goreng ka kuring. Henteu jang teu pisan-pisan mang mah. Teu boga niat goreng. Mang mah ka dieu soterek menta katerangan ti Ujang ngeunaan sapi edan. Sapi mah kasurupan we kumaha degul meureun, ceuk Anggara. Ulah nuding lain-lain pamali Jang. Pak RT ulah nuding ka kuring pamali, da teu rumah asa ngajalan sapi. Edan kumanehna we tah mah, hayangeun edan meureun. Pak RT garo-garo teu atil. Asa jengkel nyang hareupan Anggara ngan untung keur bingung kitu teh jebul Bimurni datang. Boboko buntung nu dikelek pinuh ku genyer. Atuh meninggal jenghok nempo Pak RT jeung kancana pating bedega di pipir imah ngan ngareg ngarandeg bari poknanya. Aya naon Pak RT meuni bangun dariana keur ieu teh? Alhamdulillah. Nuhun bibi enggal sumping. Pugu aya perlu kuring teh. ART harita atau heunaker sabab manehna geges nyaho kana adat pangadatan jeung sifat Bimurni nu sopan jeung handap asor teu weleh someah ka semah pikar sepeung. Mangga atuh linggih ari aya peryogi mah. Si Anggara deui kawas nu teu diwarah we ka semah teh meuni teu daek ngaku. Mangga kalebat Pak RT, cek Bimurni bari tuluy arasup ka lawang pawon. Ari Anggara jebi bari ngaleos teuing rekamana. Pak RT jeung baturna arasup ka tepas gek dariuk dina palupu. Da pugu geus teu aya kursi, teu kungsi lilajol Bimurni langsung nyang hareupan semah poknanya. Aya naon ieu nu salaresna teh Pak RT? Teu loba catur para mitra, derek-dek ku Pak RT diterangkeun. Yen lembur tas diririweuh ku ayana sapi edan, malah mah tepi kadatangna korban. Si Isa cilaka digalei sapi, kitu deui perkara laporan ti mocina ku Pak RT dijentrekeun. Kahartos atuh ari kitu mananging naon margina bangun asa-asa kapun anak. Ku pamitos kantenan lepat mah mangga bae masrahkeun. Da kuring mah rumasa teu sanggup ngawarah. Da bongan geus diwarah ku balarea nu akibatna kitu tah, ceuk Bimurni kawas nu seren sumeren. Pak RT heraneun poknanya, keke. Saha atuh nahasa nu ngawarah ka tuang putra teh? Muhun Pak RT ari tadina mah pun anak teh bager, jujur, kakolot hormat ka sasamanyaan. Kanulian taya nu nyaluntang. Da panginten ku Pak RT ge kasaksian dan nemrak teu dibuni-buni, da mung sakitu-kituna kaayaan kuring. Nya bener kuring nyaho, Anggara budak kade. Sumuhun apa RT kumargi minang teuing meunang ka nyeri ti balarea. Minang dipoyok jeung dicacampah ku urang dieu akibatna pun anak teh jadi bandel. Lantaran kawas nu kagok asong disebut jahat geus, disebut anak bangsat biasa. Unggal poe aya nu moyok, unggal waktu aya nu moyok. Tah kitu cigana teh pun anak teh kagok borontok ka palang-belang ceuk paribasana. Tah kumargi kitu teh nu ngawarah jahat teh lain indungna, tapi balarea nu akibatna karasa ku sararea. Kitu geuning nu jahat teh Pak RT. Ngariweuhkeun ka sararea mangga nyangakeun pun anak. Pak RT ngahuleng. Mang Iding teu bisa nyarita. Asa kapeupeuh mamaras omongan Bimurni asa ditujukeun ka maranehanana nu daratang harita. Tungtungna Pak RT ngarasa seunggah nah kudu kumaha mutuskeunana. Ayeuna mah mangga nyangakeun bae ka Pak RT bade dikitu bade dikieu oge. Bade dibeureum, bade dihideung, bade disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang nyangakeun. Teu langkung asal ulah mamawa ka kuring salaku indungna. Da asana mah ngawarah alus ari ka anak mah Pak RT, kuring tengan ku balarea dikitu-kitu. Nya jadi badegong budak teh. Ceuk Bimurni deui namahan katerangan, ngebrehkeun ka teungeunahna. Nya kaharti ari kitu mah bi, tapi kumaha atuh aya geus kieu kajadianana kalakuan Jang Anggara teh. Geus puguh ngarugikeun ka balarea ieu.
Cek Pak RT nyarita bangun asa-asa. Nyamuhun eta mah akibatina sikep balarea kene. Kapun anak salawasna nyangka jahat nyebutna nu lain-lain. Malah mah disebutkeun anak jadah jeung sajabana. Malah nu tega tah nyebutkeun kitu sagarupa teh. Sana mah matak nyeri keur ati teh Pak RT, bet asa ku teuing-teuingeun. Abong kena ka jelema mah larat, kokoro nyosok malarat rosa. Apan sarere gen saumur jeung kuring mah nyaraho sia ngara teh boga bapa. Ngadasar nasib we kudu kieu jadina nepi ka teu aya nu miara. Sikep balarea kitu teh ayeuna malik deui ka balarea. Eta mah nyangakeun bae ulah rek neumleukeun teuing kapun anak da karugian balarea teh akibat laku lampah pribadi. Pak RT kapeupuh deui wae para mitra, tungtung namah ngajak balik ka Mang Ibing. Tuluy amitan jut turun kaburuan, sarerea turun leos balik ngajugjug ka imah Badaim. Nu tangtu nu lobana ngariung keneh di dinya keur ngadago-dago maranehanana. Para mitra kaum dangu. Barang les nu mulangi les Joal Anggara datang. Unggah katepas nyang hareup ka indungna paroman marah mai bakat ku bunga. Sugemah hate asa aya nu mangmeunangkeun. Halus mak lah memang kudu kitu lah, da memang nyatana kitu deui. Kuring mah beuki geus we boga indung teh nyaah lain bobodohan. Lain ngan sakadar babasaan nyaah teh tapi nya karasa ku batin kuring. Nuhun mak lah nuhun. Geus bukti. Satung kebing langit satang karaking jagat diwati emak nu nyah ka kuring mah cek Anggara ujug-ujug nyarita kitu. Angga kanya mah ka maneh teh geus teu kudu dicaritakeun ieu. Ari sabab saha manusana nu teu nyaah ka anak, boro-boro aya dina kaayaan bener. Dalah aya dina salah ge indung mah tetep nyaah moal rek mikangewa kanu jadi anak. Tapi hidup sing inget bener mah tetep kudu dicekel. Sabab bener teh pakarang nu utama pikeun ngayonan rupa-rupa dodo jahiru. Lamun urang salawasna aya dina jalan bener, teu oleh aya nu ngabela. Tah ayeuna marek nanya ka hidup dieu teh tas di mana. Nah aya semah teh kalah ka ngaleos eta teh teu sopan. Goreng temahna pikangewaeun batur. Ngaleos teh micen salasah mah dan usahanya mah kuring teh nyalingker ka pipir terus ngabandungan obrolan mah jeung Pak RT. Tetela batur teh nyangka jahat wae ka kuring ngan untuk mah salawasna ngabelaan kanu jadi anak. Nuhun mah. Ari pikeun mah ngabela ka anak teh kawajiban. Sabab emak katitipan ku bapak maneh, mun emak teu nyaah ka maneh hartina teh emak teh geus jalir janji. Dosa hukumna. Emak rek nanya deui narumasa maling dagangan bocina. Narumasa ngajailan sapi Badaim. Bimurni nanya bari neuteuk sorot panon asa nanceb kana jajantung Anggara. Hese pisan disingkahanana atuh meninga geter hate Anggara rek ngabohong ge teu wasa sieun kasiku. Beda deui jeung manehna tadi waktu ditanya ku Pak RT. Mak, kuring mah teu rumasa maling dagangan mah tapi mun dituding nipu mah nya we jalanna kieu mah barabat diterangkeun sajalan terahna. Basa manehna ngabobodo mocina nu akibatna dagangan dikukud diasupkeun kana koja. Tak kitu mah jadi nu nyokot jeung ngabobodo teh pokal si amesan nu disatujuan ku kuring. Salah teh Anggara dosa sarta kasebut jahat. Kuring mah aja mah yang nyaho kana si kepala rea. Dari kumaha mun kuring bener-bener jahat, da teu jahat ge tetep we kuring teh disebut jahat. Salah boga pikiran kitu teh. Mun hidup nyaah ka emak ulah sakali-kali deui. Insyaallah mah moal. Syukur ari moal mah tapi kumaha ari ngeunaan sapi. Tage bener kuring ngajailanana tapi da teu boga niat hayang nyilakakeun, tadina mah hayang heureuy we. Sugan teh moal matak edan, teu pira ukur diasupan gaang ceulina. Lenger teteh ngaranna gagabah jeung teu make kira-kira. Ulah sakali-kali deui eta teh matak goreng temahna. Dosa hukumna. Komo ayeuna mah geus bukti Badaim karugian, Balarea karugian. Komo si Isa sasat jadi korban cenah. Moal sekali-kali deui. Komo mun urang bantar loa areling mah kuring moal dikikituan. Da kuring ge hayang jadi jelema bener jeung hayang disebut bener lamun bener mah.
Yang disebut salah mun salah. Omat ulah kapangaruhan ku lingkungan. Keun bae nu nyangka jahat mah asal urangna ulah jahat. Tapi da mah panas kana hati tu da teu kuat ngadengena. Mana komo mun geus disebut-sebut anak jadah, mun teu inget kana pepatah mah malah lembur gerek dihuru we sakalian sina marodar manusana. Ulah kitu anak king sing nyaah ka emak. Mun hidup tepi katega kitu peta para pangurus lembur jeung balarea bakal datang ka emak. Bakal ngahina jeung nyalahkeun emak. Nu matak sing eling, sing nyaah ka emak, mun teu dipikanya aku hidup rek usaha nu ngabelaan ka emak. Apan ku hidup ge geus karasa jalma salembur, ngarewaeun kabeh. Tong boros sipating deungeun-deungeun apan dulur ge kararitu geuning. Anggara ngahuleng mikiran omongan indungna, barang dipikir-pikir tetela aya benerna. Da ayeuna geus bukti manehna nu milampah salah, indungna nu dipenta tanggung jawab ku Pak RT. Sabot ngahuleng kitu jebul Bahdaim dituturkeun ku sababaraha urang meninga gedig bangun rusuh. Beungeut katara geuneuk cirining keur ngemu nafsu mawa amarah. Sarog kapakarangan ngacegah nulak cangkeng. Memeh ngomong ngadehem heula haok nyarekan ka Anggara. Kurang ajar si Anggara, montong bulat belit kawas belut teu. Teu kudu bulat meuli caritaan. Aing geus ngarti balarea geus nyaho. Sia anak jadah turunan bangsat patetan garong teu. Dasar uyah mah terates kaluhur, teng manuk teng anak meraku kuncungan. Bapana bangsat anakna ge garong. Talenges sia, terus tonyong, kurang ajar. Atah warah kudu dibobok uluna sia nepi ka pejet deuleu. Sia teh teu gablek rumasa, teu gablek gaera. Ngajelog lemur teu aya harga. Masih keneh we tega milampah nirca. Cacak mun aing teu sabar sia teh kudu geus modar jadi manusia deuleu. Anggara gantian sapi aing ku sia. Tuh si pelen geus jadi korban. Gara-gara katerengesan sia, si Isa meh kodar digalai sapi nu dijailan ku sia. Turun sia. Urang ini kalau wajib dilaporkeun sia ku aing. Turun sia turun. Bahdaim acung-acungan. Ngomong meninorostos lir kacang ninggang kajang. Beungeut geuneuk panon beureum ngagidir nafsu bakat ku amek ka Anggara. Anu memang para mitra geus ngajailan ka si pelen. Barang ngadenge omongan kitu Anggara meningat geter bakat ku amek. Nempo beungeut Bahdaim beuki amek. Mun tiras kana papatah indungna geus tangtu dibaledog ku bedog nu masih keneh di soren. Harita para mitra Anggara nyarita ka indungna. Mak, tak kitu omongan batur mah meureun kadangu kumaha oge. Anggara nyarita ka indungna ari bumurni ukur ngarahu. Kawas anu bareuheudeun jabareuwas ngadenge kekecapan Bahdaim anu sakitu garihalna. Murni? Na teu diwara gablek anak teh ha? Narek sina nurutan bapana si Anggara teh. Cik wara atuh saeutik-eutikeun. Ulah sina nuturkeun laku nu jadi bapana. Bisi kawas nu ngeus-ngeus teh. Cek Bahdaim ka Bimurni. Puguh ceuli Bimurni meuni panas asa disebi. Abah, ulah janggi wae sasauran teh da kuring nilai nu gelo. Teu gelo maneh teh murni tapi jahat. Sabab geus ngawarah anak sia, sina jadi jalma jahat. Buktina akibat tina kajahatan si Anggara, kami karugian sapi, jaba budak si Angon cilaka. Jempe Daim lah. Anggara nyentak bari cengkat. Jeleng kaburuan mapag Bahdaim nu keur ngawak-wak nyarekan bari ngajajele. Bimurni reuwas nempo anakna kitu sieun aya kajadian nu teu dipiharep. Jalma-jalma nu rajeg diburuan reuwas lantaran nempo Anggara geus nyekel perah bedog. Anggara, ulah gagabah anak king sing nyaah ka emak. Bimurni ngelingan, sangkan anakna teu kamalinaan. Sabar mah lah. Ieu urusan rek dibereseun ku kuring. Teh malah Anggara bari sakilat ngalugas bedog. Hiu disabetkeun kana beuheung Bahdaim. Ngan untung Bahdaim kaburu ngagiwar bari ngejat, plos bedog teh ngadek angin. Tahan jang, kekek ladan jang, ulah waka main bedog heup, jang, tenang. Mang Iding ngahalangan. Ngalalemu hati Anggara bari tuluy ngamuk. Bisi tuluy ngamuk, Mang Kaning moal bedog meunang ngasa. Nyingkah Iding. Mun wani-wani ngahalangan di podaran sakalian saku aing. Pikeun si Anggara moal beunang diatur ku batur. Da aing ge boga aturan sorangan. Aing moal kasar mun sia kabeh teu kasar. Aing moal garihal mun sia teu garihal deuleu. Si Anggara digarihalan leuwih garihal.
Di lemesan lebih lemes, cek Anggara bari ngeukehan ngekeuweuk bedog. Panon burahay beureum huntu kakerot. Mung hanyakal waktosna kabujeng se. Para mitra anu mulya kumaha terasna ieu Anggara parawargi enjing urang teraskeun. Mang Jaya Saparakanca ngahaturkeun rebu nuhun lak saketika bingahan. Mudah-mudahan urang enjing patepang deui dina kaayaan langkung sehat batan ayeuna. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, mangga atuh wilujeng kantun bae sapunyere pegat simpai paturai patepang deui, mangga kasadayana permios.